Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ngawak-ngawak sing kuring ini di SMA N 1 Sariwangi bade ngawawancara Bapak. Mangga sok. Dupi nami Bapak teh saha? Sareng Asep Bahrun, Yuswa Bapak teh sabaraha? 32 tahun kirang langkung. Ari Bapak teh calon naon? Bapak teh jalan chicken, sareng yang es kelapa. Atau sabaraha tahun Pak? Nya kirang langkung mah 5 tahun mah atos. Biasana icalan di mana selain di dia Pak? Di Bandung kantos, Tangerang kantos, sampai Bekasi. Kunaon Bapak teh bet nyeuwi icalan chicken? So panginten tos rawasna ieu, tos keahlianana dina ieu. Kumaha Pak carana ngadamel chicken? Ya gampil-gampil bae sih Neng, tinggal tekan hayam sareng meser tarigu goreng we. Oh, mohon atuh Pak, hatur nuhun kana isna jeda. Yuk, hatur nuhun Pak kana segala waktosna. Sami-sami. Mugia anu dicarioskeun ku Bapak teh aya manfaatna. Amin.